sabaraha teh? 2000. Ah, teuing mah. Cuk! Adakah orang di dalam? 2,5. 200 lebih. 2,5. Ente anu kamari bangkrutelin. Wow. Mana sih kan itu mawas. Tapi di hotel dia teh bade cenah di pali dia pesan namina Cepiah paling mana? Cepiah. Mun. Oh, Cepiah. Mun. Tuh paling ditu anu chat orang belum. Oh, paling dinya. Mun sok tadinya Oh, taroskeun. bener. Saya ada Cepiah na oge. Tadi tuh nya. Abi mah 2000-an we tenang naon. Bos itu bos. Capek bos. Kontrakan eta. Oh, nyaman kira lah jadi mah. Siap. Mah jadi sabaraha teh? 2000. Ah, teuing mah. Bangsat kau. Bos tahu naik tuh bos manjana keur deket Kodok, ieu bos. bae. Dorong kan bawa tuh. Ini cak atuh bos. Nyawas tangan motornya. Iya, emang. Warna-warni. Satu kacamata. Bos copot Bos, sia punten. Araya teh nya. Ini. Alus. Punten. Pak. Pak. Luan lagi euy. Pak. Nun. Jajan. Tadi orang nanya nih, gimana tuh ya lain? Anu ya. Arawan Itu sih bener beruan. coba mang orang, mang. Cuk. Cuk. Anu ya, Cuk. Wah, Cuk. wah. Tadi mah isuk teh aya urang merek tadi aya. Tukang kontrakan lain. Iya. Mang aya mang ya bener lah ya. Bener. Mana aja Sok we goruan terus Wah. ulah dagang heula ya waktu ya. waktu. Geresu. Mau di kopean lah. Geresu. Bener. Geresu. Pak. Cibi. Dua. Cibi. Dua. Cibi. Non. Tuh. B. Don. Apa sih yuk? Om Roy. Paruntun. Ih. Adakah orang di dalam? B. Oh ini beri golong ada orang di dalam. Sok ilo. Yes. Ilo. Punten. Punten. B. Punten apa deh kasaha? Ya, sauna tadi dia nampi kontrakan. Emang mana ya, Cek? Kemana tuh? Wah, ya dan dia keluar. Kamu mana tuh? Oh, tiasa di pilarian lah tuh. Mungkin kalian ya. Mohon sok teh. Abi tiasa celik di dia tuh. Enggak. Oh, Arbet. mana senarang tuh ini tuh. Dapnya mah pada di peliharaan juga. Mohon sok mana. Bos. Si bos jangan salus-salus teh ya mah. Euy, ongkorong boga. Saririknya. Oh, yang tuh bos. Ay ka orang mamri awak. Oh, ke orang mana basa-basa aja.
Bisa. Wow, lila kieu bibit kemarana. Kumaha we? Awas capek lah orang ada dorong tadi semua. Mereka supai ka jero. Tong sopan tuh, sopan lah. Iya, Pak, tamu adalah raja. Oh, bos. Ayo naon ah? Awas. Ya, Ibu, biasa nih. Nuhun. Bos. Iya, Bu. Asa wau, bos. Oh nya si anu di ditu teh nya anu masihan formulir. Enggak, sareng brosur. Mana mah moal wau jeung bos mah urang sorangan bos wau. Nah, masih ada yang mulia. Nuhun anu di ditu teh. Punten, Cek. Nya. Saha, Engke dewe teh masuk bos. Janten aya naon ya teh ah? Ieu, kan tenang abi teh nu milarian kontrakan. Saurna teh saur tukang eta sugar saurna teh. Dicepiah saurna teh cenah. Ari kitu mah heeh bener kalaresan emang. Ari hargana sabaraha teh per bulan Bu ngontrak teh. Ya ari ngontrak mah 500 biasa nama nu ngontrak mah. Soalnya kan di ditu mah lumayan lah, sae gitu. 150 we lah. Atuh nemen-nemen teh 150. Cicing keur diolo. Panci geus ganeng keur diolo. Tong abang ngomong cicing. Jadi kumaha Bu? Nyantos satu hari kitu mah 2,5 lah, geus teu bisa dinego. Enggak salah. 2,5. 200. Ya enggak 2,5 teu bisa nego. 2,5. 2,5. Itu kumaha tuh? Geus tengah nego. Kumaha cenah geus 2,5. Rek teu geus 2,5. Entas satu hari kitu mah nya entas speed meureunnya. Itu berarti abi bade paperen lah tuh barang-barang bade di dieu we lah di hareup. Oh, atuh sama tuh hari bade di payun mah nya. Kita kumaha bade ngopi heula. Heueuh nya punten tadi teh can disuguhan kopi bade kopi. Esok we ari tengah repot cenah. Ya. Mangga we bade beberesna. Atuh mah. Bos mana kursi? Bos Nah, arek atuh bos. Kursi. Dari bos nih sama bos. Itu gini tawaran. Mangga aya kopina. Bu punten ya Bu ngerepotkeun ya Bu. punten Cek. Bade tuh malos. Anu kamari anu gigireun Ece teh Bu RT da mun salah Cek. Nya Bu RT. Paling mana pembina Cek di dia? Bu RT mah di ditu, Bu RT mah di Kaler. Di taroskeun we di Kaler teh. Sampai caket di RT 5. Itu Cek. Kaditu Kaler mah. Dua mah Nya. Kenapa tinggal ulun? Deng. Bisa deh blengnya, ada bleng. Bleng lain. Asa ini. Deh bleng lain. Roy. Baturan teh ka mane? Ente anu kamari bangkrut telen. Anu bos doma. Ngaku Batak. Aya ka mana bae? Selila mana? Cagar. Kumabar aya. Punten Bu. Jadi kieu Bu, Bleng. silaturahmi heula lah. Kumaha eta imah di mana? Dekat irang gitu. Oh jadi pemajikan orang di. Kieu bleng. Yang geus tuh isukannya mana ka dia deui urang happy obrolin. Ya nah, padat urang itu. Kalau geus isukan ka dia deui pokona mah urang happy omongan pokona mah mek ngobrol jeung mana ngobrol doang teh tekangan ka aing. Urang aya hajat euy di Mang Oban eta. Urang geus sarua aya proyek kitu. Pokona proyek gede-gedean teu ningali manajemen aing Mas. Sombong amat. Mas naon ieu? Geus pokona mah isukan datang we ka dia maneh. Maneh pokona bakal sukses jeung urang mah. Si nyahuan mah. Kartik keneh jadi kieu, Bos. Ya pokona isukan ka dia we maneh teh bleng besok bawa careka sedeka pokona mah geus ka dia. Oh, ari kitu mah, ke urang gade deui. Kitu. Nya geus atuh. Ka Mang Oban heula kitu. Terus. Kontak we. Eta nomor apa? Oke, balik deui. Hei.
Bos oke. Woi, Hormat heula tuh. siap. Hormat. Oke, siap-siap lah, Mes. Coba Ji, hormat tuh. Oh, Mes, breng bisa kami tungguan. Yo, assalamualaikum. Datang. Bos, ayo orang kayak itu ya kalian. Yang Balik santai. kasih emak nyokat orang kalian. Nyokot itu teh bener. Kalian ke RT. Daripada tepukun Kalian dia. Kopi biar aku batun. Udah saat. Ala ke rumahna weh. Berangkat. Yuk. Bu, punten. Cek, ya puntennya nitip. Ya. Kada leungit teh mah. Dah, sombong amat. Tuh. Namanya yang pasarkan tah. Coplok biar lah. Tak bijit. Mari tuh. Motor yang mana nih? Oh, ayo mau deh. Kecil mah. Nah, berangkat. Mila.